Sanjaya Garang asli na soba Gela na Jawa na pedang dewa Guru na Abah raksa jaga Tembeang sora tanpa lupa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Wilujeng boboran Idul Fitri pemirsa 1440 genep Hijriah kangge kasadaya pemirsa para mancower kaum dangu di mana bae ayana. Aki sapara kanca anyuhunkeun dihapunten samudayaning kalepatan kahilapan ya anu karaos atanapi anu teu karaos. Anu dihaja mongguhing anu teu dihajana pemirsa nyuhunkeun dibelarkeun dibebaskeun nya urang saling hapunten saling memaafkan nya pemirsa hatur nuhun tepang dangu deui sareng aki pemirsa sadayana dina wengi takbirnya wangi boboran nyarengan utarakbir urang bari medar hanca dongeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana anu dina wengi ieu masih nyararingnya masih boh anu nuju jalan-jalan anu nuju siap-siap anu nuju mudiknya anu di perjalanan oge anu tos dugi ka tempat tujuan sewang-sewangan hati-hati di jalana sing hati-hati sareng mugi wae salametnya daya halangan harungan dugi ka lemburna sewang-sewangan. Aki oge bade mudik panginten enjing wengi pemirsa ka Cimahi. Mugi wae atuh lancar segala rupinanya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa sadayana urang ngeureuyeuh naraskeun hanca sanjaya nyarengan anu marudik oge nyarengan anu tarakbiran oge nyarengan anu di perjalanan atanapi nu tos dugi nya anu ngantos enjing dinten boboran. Sanjaya galunggung dina jejer carios setan ranca bangke nu nincak bagian ka-7 urang keureueuh. Parsa makna sor kupat sareng opor hayamna pemirsa mangga kaparayun sadayana prung Setan ranca bangke neuteup kitu manglaga pinuh ku rasa ceuceub kadenge sora serakna nyarita. Saya pian sejen ayeun kudu modal ti heula. Ngadadak awakna kitu manglaga mecleng tarik ka belah kenca. Sirahna ngebentur kana batang tanggal kayu prak. Aduh, kitu manglaga ngagoak awakna labuh ti beubeut kana beun tangkal. Getih ngucur tina sirahna anu tatu.
Setan ranca bangke masih cicing di tempatna. Ukur netep bari tetepana beki seukeut. Taya gerakan seutik ge manehna geus bisa nyieun awakna kitu tumbang laga anu harita nyang saya dihanap tangkal macleng deui bae ka arah sejen. Gawas aya anu ngalungkeun ku hiji kekuatan tanpa wujud. Wush, celeng, bledag, prak. Kadenge kitumbang laga ngagoak deui. Awakna nubruk hiji batu sagede munding anu keur nangtung. Kitumbang laga teu apaleun. Lamun setan ranca bangke geus ngagunakeun ilmu sukma sakti anu bisa ngahantem atawa narajang lawana ngagunakeun kekuatan batin. Kusabab eta kitumbang laga anu harita keur nguniang hudang ngadadak kadorong mundur bari sirana ngadang heuk ka luhur. Manehna kawas anu meunang tenggelan hebat dina palebah dadana. Padahal harita setan ranca bangke ukur cicing di tempatna teu ngalakukeun gerakan saeutik ge. Kitumbang laga tipe perakat meremkeun panonna bari awakna melengkung ka tukang, dadana jadi haseupan. Sarta aya tapak hideung dampa leungeun dina dadana. Tapak hideung eta ngelunkeun haseup bodas ipis disusul kitumbang laga teh langsung ngutahkeun getih semu hideung tina bahamna. Dina kayan saparna eta awakna kitumbang laga ngalayang deui. Kiwari mah tanpa menang hanteman atawa tenggelan, awak kitumbang laga teh mumbul ka luhur. Kusorangan awak anu mumbul eta gancang turun dina kayan sirahna nutug ka handap. Getih beuki lobang ngucur dina bahamna kitumbang laga. Awak kitumbang laga nyirorot tarik sirahna ngarah pisan kana hiji batu anu seukeut. Sirah eta bakal nancap kana batu anu seukeut, tangtuna nyawa kitumbang laga bakal ngalayang lamun seuk sirahna katobros ku eta batu. Tapi dina kaayaan anu genting pikeun nyawana kitumbang laga. Adadak hiji bayangan bodas ngolebat gancang nyamber awakna kitumbang laga. Ngolebat, tep, jorelat, kalayang cele. Jalma nu make papakean bodas eta geus nangtung bari manggul awakna kitumbang laga. Bari cakal pageuh ku leungeun kencana. Manehna nangtung 10 lengkah di tempatna setan ranca bangke. Setan ranca bangke menelik tuluy panonna anu celong teh nyipit neuteup ka jalma nu nyalametkeun kitumbang laga. Sabab manehna ngarasa can pernah panggih jeung eta jalma. Saeun. Cek setan ranca bangke ka jalma nu manggul kitumbang laga anu taya lian pamiarsa eta teh Sanjaya Galunggung si Jawara Pedang Dewa. Sanjaya sempat padu teuteup jeung setan ranca bangke dina hatena ngagerentes. Nyai Kidung laras mere pituduh anu bener ieu teh. Di leuweung ieu kambe bau bangke sigana datang ti arah ranca tempat cicingna marundang. Eta jalma beungeut tapi kasieun pisan, nilik tina ciri-cirina mah sigana manehna anu katelah setan ranca bangke teh. Tapi aing da rada elat ye datang ka dieu. Meh-mehan bae kitumbang laga henteu katulungan. Saura semuanya sahanjeun cabudak ora. Kadenge deui sora setan ranca bangke. Sanjaya teu ngawalon ukur ngabatin dina hatena. Leuwih hade ku aing teu dilayanan ayeuna. Aing kudu nyaran heula tempat nu aman pikeun ngubaran kitumbang laga. Sanggeus mikir kitu Sanjaya teh langsung bae ngablasat lumpat tinggalkeun setan ranca bangke. Ulah mawur sia, jawab heula pananya kaula kunyuk. Setan ranca bangke nyentak. Tapi Sanjaya teu madulian kana sentakanana setan ranca bangke. Manehna terus ngolebat init ngagunakeun gerak silumana. Anu gerakanana sagancang jamparing nu leupas tina gondewana. Tapi setan ranca bangke embung ngalepaskeun lawana kitu bae.
Tetepan panona bisa ningali kana gerakan sagancang jamparing. Kolebatan Sanjaya teh masih katitenan ku setan ranca bangke. Ku kituna manehna gancang narajang ka Sanjaya ngagunakeun ilmu sukma saktina. Sanjaya anu harita keur lumpat ngadadak macleng kawas anu ditubruk ku muning anu keur ngamuk. Celeng, kedebut, aduh, Kitu mang laga anu geus tatuparna ngagoak sabab awakna katindihan ku Sanjaya anu teu bisa ngadalikeun kasaimbangan badana. Cilaka, manehna ngagunakeun kekuatan batin pikeun narajang aing. Aing teu bisa ngalawan sabab kekuatan eta teu bisa katempo ku panon. Aduh, irung aing jadi getihan ya. Kusawab hanteman bieu, awak aing oge mani asa pasiksa kieu. Wus jeleg, setan ranca bangke ngadadak geus aya di hareupeun Sanjaya dina jarak genep lengkah. Minangka seorang jawara Sanjaya mung pasrah kitu bae. Manehna ngajurung kunung nangtung sarta ngantep kitu manglaga ngagoler dina taneuh. Hanjakal kakarake Sanjaya teh nangtung ngadadak datang serangan kana gadona Sanjaya. Sanjaya ngarasakeun gadona kawasan teh tajong tarik pisan ku hiji suku anu ngandung tanaga jero rongkah. Sirah Sanjaya ngadang heua ka tukang beri awakna macleng kalayang, blug Sanjaya labuh nang karak bengkang. Tina bahamna langsung ngucur getih seger. Sanjaya ngarasakeun nyeri tina embun-embunan tepi kana dampal sukuna napasna oge karasa eungap. Sanjaya maksakeun nguniang hudang tapi deui-deui hiji tenggelan tarik anu eueuh wujudna ngahanca kana hulu anganna. Sanjaya ngahanju panonna molotot panarajang eta nyieun Sanjaya ngudupruk ka leungitan tanagana. Napasna beuki karasa eungap. Aduh, cilaka. Aing teh dibere kasempatan pikeun naki sarta malesna raja. Kumaha lamun geus kieu? Bari muringis Sanjaya ukur bisa diuk, sukuna karasa leuleus, teu bisa pikeun dipake nangtung. Tapi ngadadak setan ranca bangke katempo awakna mecleng kawas anu disapu ku angin badai. Celeng kalayang, gebrus kulitik bro. Setan ranca bangke macleng tarik rada jauh tuluy gugulitikan araba sururungkunan anu carucukan. Sahanu narajang manehna, Sanjaya culang cileung. Nitenan sakuriling bungking eta patempatan tapi henteu katempo aya jalma sejen di dinya. Paduli teuing. Aing kudu gancang mulihkeun tanaga aing. Sanjaya harita gancang sila, tuluy ngalirkeun hawa murni genis salju kana sakujur badana. Tanaga Sanjaya lalaunan pulih deui. Sanjaya gancang nangtung sabab ningali sirahna setan ranca bangke geus nolol dina rungkunan anu jara rangkung. Setan ranca bangke kaluar tina rungkunan manehna rek nangtung. Manehna nangtung aja gan neuteub ka Sanjaya tapi samemeh setan ranca bangke narajang deui ka arah Jawara Pedang Dewa. Ngadadak awakna teh macleng tarik deui kawas tadi. Setan ranca bangke macleng leuwih jauh tuluy ngagebrus kana rurungkunan deui. Saha nu narajang nanya? Pikir Sanjaya bari jeung heran. Sigana panarajang eta pikeun melaan aing. Boa-boa. Jalma nu narajang setan ranca bangke teh sarua jeung jalma anu mantuan aing di pasisir. Sarta sawaktu ngalawan Dewa Tangkorak tea. Paduli teuing aing kudu gancang nyelametkeun heula kitumbang laga nu keur sakarat. Sanjaya langsung ngalebat nyamber awakna kitumbang laga. Tuluy ngablesat lumpat ninggalkeun eta tempat teu madulian deui kana setan ranca bangke sarta jalma nu geus melaan dirina demi pikeun nyelametkeun nyawana kitumbang laga. Pamiarsa sadayana ulah hilap ieu dongeng dialpukahan ku Afiliasi ti Shopee. Anu palai ngagaleuh buku dongeng Sunda tanapi ikat atanapi pangsi atanapi sanes sareng nu sanesna
Mangga tiasa diklik wae dina selatan produk nu aya di pojok handap ieu video atau napi anu aya dina link di deskripsi ya dongeng. Klik wae anu naon bae nya bilih pamiarsa palai balanja nu sanes mangga klik bae link atau napi produkna saparantos lebet ka Shopee mah mangga bade ngagaleuh naon bae oge bebas pamiarsanya. Atur nuhun kana perhatosanna urang teraskeun dongengna. Jauh ti suku Gunung Babat, Sanjaya ngagolerkeun awakna kitu manglaga di handapeun hiji tangkal anu ieu. Sanjaya gancang mariksa kaayaan kitu manglaga anu beungeutna geus pias pisan kawas mayit. Tatuna parna pisan ieu mah kudu diubaran langsung ku Kujang Rai emas ya. Sabab dadana oge meuni geseng kieu geuning tapak dampal leungeun ieu teh. Sanjaya tuh tetalangke langsung nyabut Kujang Rai emas tina endong ringit kancanana. Ngagunakeun kujang mustika anu ampuh pikeun ngubaran sagala tatu. Sanjaya geus bisa mulihkeun kaayaan kitu manglaga jadi seger buger deui jag-jag waringkas kawas bihari. Kitu manglaga harita geus bisa nangtung tuluy babatek. Saterusna nyerenge seuri ka Sanjaya. Ayo untung anjeun kabur datang sarta mawa kaula indit. Lamun henteu sigana ieu mah. Ayeuna teh kaula ukur bisa gugupai we meureun ka anjeun dina lawang neraka. Sanjaya ukur mesem ngadenge ucapanna kitu manglaga anu memang beuki heureuy. Kitu manglaga kadenge harita nyarita deui. Sawi kula geus sempet nempuh pantu neraka ngan bae masih katutup. Kaula teu wani asup atawa keketrok. Sieun dipaksa asup ka ditu ku nu jagana. Sanjaya nyengir. Kunaon aki tepi ka bentrok jeung setan ranca bangke ki? Di mana anjeun apa lamun lawan kula eta setan ranca bangke? Kitu manglaga kalakah malik tumanya ka Sanjaya. Nyatina ciri-cirina kuring meunang keterangan ti Nyai Kidung Laras walon Sanjaya. Oh, si geulis dilengkop hejo eca. Cek itu manglaga sirahna unggut-unggutan bari seuri nyieun beungeutna tambah katempo lucu. Manehna teh pernah panggih jeung taru ngalawan marundangan bae meh-mehan tiwas lamun teu gancang lumpat. Kula wanoh jeung manehna mah malah mah heubeul. Kula teh naksir ka dirina hayakal. Manehna teu naksir ka kula. Jadi we kula teu bisa nempatan hatena karunya nya. Saha nu karunya ki? Nya diri kula ieu. Walon kitu manglaga bari nyengir. Sanggeus cicing sakedeung kitu manglaga teh kedalisan deui. Saroja bodas adina kana ngakinkin. Ditandasa sawaktu Dewa Tangkorak nyerang ka paguron Dampal Dewa. Jadi kana ngakingkin teh boga adi anu ngaranna Saroja bodas. Kitu manglaga ungeuk paromana ngariuk alum kawas anu ngarasa sedih. Adi cakura jeung lanceuk kula guruna Saroja bodas keur eueuh di tempat sawaktu si Dewa Tangkorak anu dibantuan ku setan ranca bangke ngagempur paguron Dampal Dewa. Murid-murid saparo leuwih tilu parapatna lah tiwas. Sesana lalumpatan nyalametkeun dirina sewang-sewangan. Kunaon tepi ka kajadian kitu ki? Saroja bodas teh pernah memehan nyieun Dewa Tangkorak tiwas. Heubeul beda sok diheureuyan wae. Jeung cenah mah hayang ngalamar tapi ditolak ku Saroja bodasna. Rupana dendam eta teh masih disidem ku si Dewa Tangkorak. Tanpa bantuan setan ranca bangke pamohalan Dewa Tangkorak wani narajang ka paguron Dampal Dewa. Sanjaya unggut-unggutan bari hatena ngagerentas. Sigana kemunculan setan ranca bangke teh bener-bener dimangpaatkeun ku Dewa Tangkorak. Pikeun males dendam ka musuh-musuhna.
Ki tumbang laga kadenge nyarita deui. Keganasan Dewa Cangkorak timbul secara liar ku sabab ngarasa menang dukungan pinuh ti setan ranca bangke. Lamun si setan bau bangke eta bisa dileungitkeun, cangcuna Dewa Cangkorak bakal leungit ka wanina sarta moal wani-wani yen tindakan sangeunahna. Kitu manglaga nyawang kajauhna bari ngarahu. Sang Cubai kelakuan Dewa Cangkorak teh didukung pinuh ku si setan ranca bangke. Sabab manehna mika hayang sakabeh tokoh golongan bodas musnah. Anu engkena manehna sorangan anu bakal tampil minangka tokoh paling luhur sarta bakal boga anak buah anu loba pisan. Jadi kunci kakajeman Dewa Cangkorak ayana dina kasaktian setan ranca bangke. Kitu lain Ki? Bener. Sedangkan si setan ranca bangke sorangan sabenerna mah leuwih kejam teh jeung leuwih telengas dibandingkeun si Dewa Cangkorak. Lamun setan ranca bangke teu gagancangan ditumpes tangtuna, dunya pasiratan bakal disimbutan ku halimun hideung anu kandel. Kabeh paguron utamana paguron-paguron golongan bodas bakal terus-terusan diincar, digempur sarta dibasmi ku maranehna. Kieu we atuh Ki. Leuwih hade Aki mulang heula we ngahadep ka Eyang Getih Guntur. Keun pasoalan ieu pasrahkeun ka kuring. Kuring bakal ngeureunnan ka kajemanana si setan ranca bangke sarta Dewa Cangkorak, ceuk Sanjaya. Ngadenge kitu manglaga kalah ngaheh seuri. Yen Sanjaya jadi kerung sarta ngarasa heran pok atuh Sanjaya tumanya. Kunaon Aki kalah kanjeng serikeun ucapan kuring. Sabab kuring teu yakin hidup mampu ngungkuran ilmuna setan ranca bangke. Aya jalma lain tandingan hidup. Hiji-hijina jalma anu mampu ngungkulan kasaktian setan ranca bangke iwati guru hidup sorangan, nyaeta yang soratan barupa. Teu mungkin guru geus moal turun tangan deui Ki di dunya pasilatan. Lamun cenah guru kudu tarung deui tangtuna kuring anu bakal maju ti heula. Teu mungkin kuringan ukur cicing lalajo sedengkeun guru tarung ngalawan musuh. Saha bae musuh guru kudu adu-hadupan heula jeung kuring Ki. Iya hidup ketiwas di leungeunna setan ranca bangke. Eta mah geus jadi bagian tanggung jawab kuring Ki. Rek tiwas di leungeun saha bae demi nanjeurkeun bebeneran taya bayana pikeun kuring mah. Jiwa kejawaran anjeun memang hebat. Cekitu manglaga bari nepakan tak-takna Sanjaya. Kulang aku wawanen hidup gede pisan, taya bedana jeung Ki Padmaumbara guru hidup. Tapi perlu diingat Sanjaya, ngalawan kejahatan eta teu cukup modal kawani hungku. Uceuk oge kudu milu digawe, sangkan urang teu siwa sia-sia. Tapina kejahatan nu bisa dibasmi. Ngalawan jalma kawa setan ranca bangke, eta urang kudu make uteuk jeung nyieun siasat. Ngalawan jalma kawa setan ranca bangke mah teu perlu siasat anu meres uteuk Ki. Kawani sarta kagesitan gerak mangrupakeun modal utama pikeun ngarubuhkeun setan ranca bangke jeung bagundal-bagundalna kawa si Dewa Cangkorak. Menang. Anjeun menang nyarita kitu tapi sing percaya. Ilmu nu aya di diri hidup can cukup pikeun ngalawan setan ranca bangke. Komo manehna ayeuna boga ilmu anyar nyaeta sukma sakti jeung cakar belah jagat. Hidup kudu boga ilmu tandinganana. Sanjaya, anjeun bisa menta ka guru anjeun atawa ka Dewi Asmara. Asana maranehna nu boga ilmu tandinganana eta. Ngarada kadenge aya sora nu nembalan tiara satukangeun maranehna. Maranehnya teu boga ilmu tandingan. Sanjaya jeung kitu manglaga gancang malik bari jeung reuas. Bari langsung neuteup ka arah tukang. Breh katempo.
Di hareupeun maranehna geus nangtung saurang jalma. Eta jalma saurang tokoh kolot anu make jubah jeung calana bodas. Beubeurna oge bodas, buukna nu panjang acak-acakan geus bodas rata. Kitu oge halisna geus bodas kabeh. Beungeut eta jalma teh pias, panonna rada celong, henteu mibana kumis sarta janggot. Tapi kuku-kukuna katempo para ranjang. Umurna aya kana 80 taun leuwih. Sewaktu ngalengkah tilu lengkah, leumpangna katempo rada rumanggieun. Tokoh kolot serba bodas eta dikenal ku Sanjaya minangka seorang tokoh sakti ti Gunung Kamuning. Manehna boga ngaran asli Murdawira, tapi leuwih dikenal ku ngaran Setan Somea. Pemirsa masih emut ka abah atau bapak guru Murdawira alias Setan Someahnya. Dina lampahan Sanjaya harita anu janten tabib getih arak teh nya kangge ngubaran seorang ratu. Dina kayan kitu hiji bayangan ngolebat gancang ke arah Sanjaya sabatur-batur kolebat cileg. Adadak didinya geus nangtung saurang awewe tengah tubuh di samping jangkung make kabaya beureum leungeun kencana ngelek boboko sedangkan leungeun katunanya kelanyiru anu disuhun di leluhur sirahna. Dede. Ieu ulah reuasnya sadayana nya ieu ibi mah lain bade icalan ieu mah bade babagi. Ieu satacana ibi nya nyuhunkeun heula dihapunten samudaya ning kalepatannya ada ibi mah resep heureuy pangpangna ka bahagusnya teh jati handap ka bogoh eta teh. Kikineuan cenah. Nyuhunkeun dihapunten samudaya ning kalepatan ya ibi sapara kanca oge sareng si Aki nya sakulawargi. Aduh. Mugi-muginya ieu dibebaskeun dina sagala rupina pamirsa. Oge samulihna nya sadayana ge dihapunten ku ibi mah. Dede. Mangga ieu diraosan ieu pamirsa, ibi nyanak ieu naon kupat sareng opor hayam tuh. Aduh, sareng sambal goreng ati geura raos kerupukna kerupuk udang. Sok mangga ieu sambalna medok deh. Sok ieu dibagi heula ku ibi nya. Da ieu teh waktosna oge kabujang seep. Wah, pemirsa. Kuna rajala bisa itu urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu lalampahan Sanjaya galunggung si jawara perang dewa dina lalakon lumaku Purwa matos tamat pemirsa. Dina lalakon setan ranca bangke bagian ke-7 ca urang teu nadihan eulem sieum geus sampureun wang teu nadihan juang siang geus leun wang sampur dari bagian nu salajengna. Pemirsa sadayana akina libur heula panginten sababaraha dinten moal waka ngadongeng kumargi akina oge bade ieu teh bade mudik ka Cimahi nya. Panginten enjing pasosonten atau nepi wengina nya. Muru lebaran kedua di Cimahi, Bandung. Sakali deui Aki sapara kanca sareng sadaya jajaran tepasuna ngaturkeun wilujeng boboran Idul Fitri 1446 Hijriah. Dan dihapunten samudayang kalepatan aboh anu dihaja teu dihajana nya. Mugi we urang patepang dangu deui engke dina terasan ieu dongeng dina kaayaan anu fitri anu bersih. Amin ya robbal alamin. Mugi pamirsa anu mudik oge anu nuju siap-siapnya kangge ngadulag neraskeun takbirannya di peparinan kesehatan boh lahirna sinareng batina jembar manah oge sagala rupinanya lancar lah. Sakitu heula panginten nu kapihatur wengi ieu pamirsa urang tepang dangu deui engke di sasi Syawalnya
Akina amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.